jeung enjing dulur sadaya wilujeng patepang rawuh pamruk Jonghok yang sim goreng dina raga bade ngatakeun kegiatan di perkebunan sareng petani berdasi tegasna Kang YSR teh. Nah sim kuring dina danget ieu bade molah dina kebon sim kuring anu luas sekitar 3 hektar dina danget ieu bade melak cau atau nepi pisang lumut, pisang Ambon dari cau muli, pisang muli kan, pisang nangka, banyak segala jenis tanaman pisang gitu. Nah kalau kagiatan selanjutnya ayo orang ka kebon sim goreng kayak anu aya di palihan dinyata di kebon Mainut anu luasna kirang langkung 3 sampai 5 hektaran gitu. Ayo wang ya sareng sim goreng ayeuna wang menuju lokasi kanggo kegiatan dina raraga ngolah pertanian gitu tah dina ngatakeun naon perkebunan cau sareng sanes kantena sayuran sanes kantena nya. Yuk sareng wargi sadayana wang mangga ka kebon sim goreng. Nah kanggo dina raraga ngolah ieu tanah anu sekitar ieu luasna ngeumun 1 hektar nu kapalah dituna aya 5 hektar deui gitu. Nah ieu sim goreng bade masihan pemrograman gitu tah kanggo dina ieu lakan jadi kada dikoren heula gitu. Di koret heula sareng ibi nyobinya sareng ibi ya sareng bi ocoh gitu dina raga ngaya babadna saya bae dipelakan pisang lumut sareng pisang nangka. Bayeuna disabatan teh nyari cau muli ya teh atanapi pisang nangka nu kieu teh pisang Ambon. Lamun ieu pisang Bogor sebatan teh. Wargi sadayana dina raraga kanggo mola dina ieu kebon teh anu bari tolah 1 hektar heula sakieu da 2 hektar deui mah kedah dienjingkeun. Nah ieu bade di koredan heula ieu teh langkah nu kahiji ya teh. Nah pan teu entos memanen ayeuna kantun ngoret. Nah, oke, santos ngoret kieu. Nah, kewang mulai pemupukan atanapi penanaman. Di terkara YouTuberkeun. Hah? Ada terkara YouTube. Maklum ai kebon sim kuring mah nu luasna 100 hektar teh jadi mung kapolahna mung sakedik mung 10 hektar 3 hektar we heula geuning kitu. Kan bibit euleum-euleum 2 hektar. Jadi jalmi beunghar teh bingung ku molahna gitu. Kamu jadi tegaduh bingung ku tegaduhna gitu. Anu periogi sere atanapi seureuh kaparawargi sadayana mangga ieu seueur tuh. Aya 50 dapur mah wah bisa ditutup. Wah sakurilingna. Jadi etan ada anu Bapak Haji Ogi eta teh kitu gaduh teh di palihan Lebak eta teh. Lain anu erahna da eta anu bokongna. Teh ka dieu nya. Nah, ieu teh program ieu teh direncanakeun ku sim kuring sareng pun bibi, sareng biocoh gitu. Ari anu bade digagas dina raraga ngayarkeun deui ieu tatanen teh gitu. Lagi lamun teu ku urang bade kusaha deui gitu anu bade ngabudidaya ieu tangkal cau teh tetapi pohon pisang gitu kan.
masih kena ieu nya binya kada parhituna masih kena seueur kanu peryogi binih cau sagala rupi mangga ka sumping wae ka dieu gitu ka sim kuring bade hoyong binih naon wae ge aya di sim kuring mas gitu gratis tanpa dipungut biaya gitu cuma mayar kartis 50.000 mayar kartis aduh nih mak ya cai mak ya nyari kanggo ibi ya ya caina sareng eta sang goreng sareng pizza bim bim lah candak mak engke panginten sim kuring bade ngetakeun hasilna cauna anu di depan soalnya ieu nembe tos dituar gitu udah ngawara keneh cauna teh pisang cau teh gitu sor bahasa Inggris nama tangke aya di palihan payun pisang teh gitu ke ditinggalikeun hasilna gitu kualitas sareng hasilna ieu perkebunan sim kuring teh gitu ke di palih. Nah, para wargi sadayana ya teh sakedik tadi hasil tina panen bahasa aya pagi-pagi tadi teh tak ieu anjing-anjing teh hasilna teh cau raja sieum mata napi raja bulu teh mungkenging sekitar 5 kintal ai sapalina deui mah anu 2 kintal mah di kebon tak can asak masih keneh ngarora tah ieu teh kanggo diajar tatanen ieu teh prosesna teh gampil gitu kami bade diajar ka parogi sadayana diantos di palihan dia ku sim kuring ka parogi sadayana cek pakeun sakieu wae pangintennya di sim kuring mudah-mudahan ieu aya mangpaatna dina raraga ngaetakeun perkebunan cau teh gitu supaya nanjeur salawasna gitu nya ka parogi sadayana nuhun ka parogi sadayana nya sampurasun.